الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nomor seberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu sareng aya nomor kadalapan. Allah yadhara eta yen ulah ngadohirkeun si alim lit tolabati ka pirang-pirang murid. Tafdila ba'dihim kana ngunggulkeun sawarehna tolabah. Ala ba'din kasawarehna deui. Indahu mungguh itu alim atawa disandingin itu alim. Fi mawaddatin dina asihna wa atinain jeung perhatianana. Ma'a tasawihim sarta sarwana itu tolabah. Fi sifati dina pirang-pirang sifatna min sinnin nyatana tina umurna au fadilatin atawa tina kautamaanana. Au tahsilin atawa tina ngahasilkeun ilmuna. Au diyanatin atawa tina agamana. Fa inna dalika maka sanyana itu idhar ngabohirkeun mimma eta tetep tina sapalina perkara yuhisu anu teu ngaenakeun yuhisu anu teu ngaenakeun. As-sadra kana hate wa yang firu jeung ngaburkeun itu ma al-qalba kana hate.
Wa ingkana jeung lamun bukti sahabadum sapalihna tolabah aksaro eta leuwih loba naonana tahsilan ngahasilkeun ilmuna wa asyadda jeung leuwih banget naonana ijtihadan sungguh-sungguhna atawa nya-nyana sami wae. Wa ahsana jeung leuwih alus naonana adabanan fa adharo maka meunang ngadohirkeun alim ikramahu kana ngamulyakeun alim wa tafdilahu jeung kana ngunggulkeun alim wa bayyana jeung ngajelaskeun alim anna ziyadata ikramihi kana sanyana ari tambah-tambah ngamulyakeun alim litil kal asbabi eta karena pirang-pirang sabab pala baksa maka teu naon-naon eta tetep bidalika kalawan itu idhar. Nomor kadalapan ameh terang anjeun di antarana peran akhlakna seorang guru lebih jelas pingkeun. Di antarana peran sareng akhlakna seorang guru teh ulah ningalikeun ngabeda-beda ngunggulkeun antara santri A, B atau satu sama lainnya. Ulah ngabeda-beda. Komo ningalikeun pisan makasih ieu mah nyaaheun, kasih ieu mah henteu, kasih ieu mah ngahormat, kasih mah henteu. Ulah. Fi mawaddatin boh dina nyaahna dina asihna. Wa tinain jeung perhatianana. Ma'a tasawihim pisipati sarta akur sarua dina sifatna, dina umurna, dina kautamaanana, dina ngahasilkeun ilmuna, dina agamana. Akur kabehan. Eta nu digaris bawahi ku anjeun. Ma'a tasawihim pisipati eta. Min sinin au fadilatin kelas 2 ibtida rek umurna saluhureun rek umur sanapeun sama-sama kelas 2 ibtida akur eueuh spesial. Kelas 3 ibtida akur kabehan lagi eueuh spesial. Kelas 1 ibtida akur tanpa ada yang spesial. Tingkat sanawi akur tanpa ada yang spesial. Eueuh anu leuwih dipika asih dipika mulia. Eueuh. Naon sababna? Fa inna dzalika mimma yuhisus sadra wa yanfirul qalba. Sabab lamun ngabeda-bedakeun. Apa santrinya? Mun ngabeda-bedakeun antara santri A, B dan C, maka eta teh sok nimbulkeun kana teu ngeunahna hate. Leres? Teu ngeunah ka situ mah nyaeun ka urang mah teu. Peun garis bawahi. Naon garis bawahina tadi? Ma'a tasawihim fisipati min sinin au fadilatin au tahsilin au diyanah. Selama dia sama seorang santri umurnya, keistimewaannya, kelebihannya ngahasilkeun ilmu. Kumaha lamun kieu alias lamun teu akur kan cek tadi syaratna lamun akur. Kumaha lamun teu akur wa in kana ba'duhum aktsara tahsilan.
kumaha lamun teh mah antara satu dengan yang lainnya aya perbedaan. Mana perbedaanana? Nu sejena leuwih loba ngahasilkeun ilmuna da si eta mah rajin, leuwih loba menangkeun ilmuna da si eta mah getol, atawa leuwih sungguh-sungguh sieu mah naon leukeun jelemana teh, leukeun daek rajin kitu tah. Kajen teu boga ilmu atau kurang dina kailmuanna mah si mah ngartina kurang, ngan akhlakna alus wa ahsana adaban. Maka lamun kitu fa abhara ikramahu wa tafdilahu wa baina anna ziyadata ikram litilkal asbab fala ba'sa. Lamun kitu carana mah teu naon-naon ngunggulkeun ka salah sahiji. Bisi jeung NTT nah cenah geuningan ari guru si eta mah ka urang mah meuni teu pati nyaahun teu merhatikeun ari ka si itu merhatikeun. Oh mungkin karena urang jeung batur aya bedana. Batur leuwih rajin ngajina, leuwih getol ngapalkeunana, leuwih konsisten istiqomah milarian ilmuna. Anjeun henteu, wajar lamun guru merhatikeun ka jalma anu leuwih daripada anjeun. Di dia disebutkan leuwih beunghar. Paham teu? Sugan kunaon maneh make perhatian ka si A, di si eta mah leuwih beunghar daripada maneh. Henteu. Teu dibahas saeutik oge urusan hartana mah. Urusan turunanna teu dibahas. Nu dibahas ge di dieu tingalikeun teh keistimewaan rajina sungguh-sungguhna ngahasilkeun ilmuna. Contoh deui wae ku Bapak. Kelas 2 ibtida, kelas berapa ya? 3 ibtida. Ngajajar Ropi Rijal, sopo wae Rizki Joko, Jaidan, jajar, itu Ajai, ngajajar. Contohna, kabehana ge kelas 3 ibtida. Selama akur kabehanana ngajina akur bareng anggeus kabehanana akur, maka bapak teu pantes atawa guru anjeun ulah bapak guru anjeun seorang kiai, seorang ustad, seorang guru tidak boleh membeda-bedakannya dina pada hati leuwih ngunggulkeun ka salah sahijina. Syaratna ma'a tasawihim fisifat. Terus dina sifatna umurna akur. Aya kitu mah umurna teh akur kabehanana di kelas 5 kelas 7 kabehanana, 5 kelas 8 kabehanana, kelas 8 kabehanana. Nya nepi ka kelas 20 hiji ulah kagok. Kabehanana akur. 5 kelas 20 hiji wungkul jadi geus kuliah geus gawe gitu. Kabehanana akur. Wajib. Ngan ternyata di kelas 2 ibtida atau di kelas 3 ibtida teh kabehanana akur umurna teh contona 15 tahun kabehanana. Ngan aya leuwihna si ieu mah rajin, contona Ropi mah rajin. Rajin Ropi mah ngan di jalma ngedul. Lain asli, jalin asli teh kudu baun. Lain asli. Mulai bawodan jadi santri. Ai Ropi mah rajin, ai jalma ngedul. Ai Ropi mah konsisten, akhlakna alus, dan di jalma garihal, gerejeg. Maka wajar jeung menang lamun seorang guru leuwih ngamulyakeun ka Ropi ketimbang ka Ija. Ini disebutkan fala ba'sa bidzalika. Ari Jaidan teh soleh eta malamun nalar pangheulana tamat pangheulana nu lain teu tamat-tamat geus dibejan sabaraha kali oge wajar lamun seorang guru memberikan apresiasi lebih kepada Jaidan. Contohna mah kieu we kunaon atuh juara kahiji kadua katilu oh cenah eta teh guru teh cenah meuni teu nyaheun kabi mah geus sakabehna juara kahiji kahayang meneh. Ya, nggak sekabehanana
Santi teh juara kahiji, oh juara kedua, juara katilu kunaon, maka dibeda-beda karena ada yang lebih diunggulkan. Karena aya nu leuwih diistimewakeun atau karena aya keunggulan anu lain. Moal pati-pati juara kahiji ada si mah rajin. Si mah kitabna geus beres. Si mah ngalogatna rapi, maca kitabna alus, talaranana tuntas. Si mah semangat. Mun si kakareke diajar sakali geus ngahiung, cenah abi malah lieur mastaka, mun bade meser bodrek wae geus kumaha eta. Ya mata tinggal gitu ya, nama orang hayang istimewa atau ente. Jawab, seorang guru pasti akan memberikan perhatian lebih, pasti bakal leuwih mikaasih anu leuwih ketimbang nu lainna lamun aya kaunggulan ti urang. Hartas mata kunaon juara hiji, juara dua, juara tilu, juara opat, harapan hiji, harapan dua, harapan tilu, meureun harapan kitu teh. Terus terakhir siga harapan. Nomor terakhir tidak ada harapan. Nah, gitu. Aja. Li'annahu karena sanyana itu dalik yang situ eta nganase punten nang hinaskeun. Itu dalik wa yab'asu jeung ngajurungkeun itu dalik alal ittisofi kana kasifatan. Bitil kasifati kalawan eta pirang-pirang sifat. Tuh. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui nu kabeh la yuqaddimu ulah ngaheulakeun alim ahadan ka hiji jalma. Fi naubati wairihi dina giliran lianti itu ahad au yuakhiru atawa ngahirkeun alim ka itu ahad an naubatihi dina giliranana itu ahad illa aro kajaba di mana-mana ningali alim fidzalika dina itu yuqaddimu au yuakhiru dina nalika nu jadi murid nu jadi guru ngaheulakeun atawa mandeurikeun maslahatan kana kamaslahatan tazidu anu tambah itu maslahah ala muraati maslahatin naubati kana ngelehkeun ngaraksana kamaslahatan giliran fa in samaha maka lamun mumurahan sahabatum sapalihna itu tolabah li ghairihi kasalianti itu ba'duhum fi naubatin dina giliran fi naubatihi dina giliranana itu ba'duhum fala ba'sa maka teu naon-naon itu maujud. Nah, ngali ayeuna dina giliran. Ana giliran talaran contohnya. Talaran. Ngabring talaran teh ngajajar sok saanu bari nalar mangga kapayun siap-siap. Ret ngajajar. Geua. Maka teu bisa Bapak atau guru anjeun di sekolah rek di pasantren teu bisa oh sieu mah kudu ti heula sieu mah kudu paneuri teu bisa saha anu posisi diuk pangheulana nya eta nu ti heula hartos nya komo di dieu geus ngajajar ngabring tiba-tiba torojo saurang oh sok ente ti heula ka dieu sok ente ti heula nah teu bisa kudu kumaha wayahna we kudu nyesuaikeun kudu nuturkeun kecuali
illa ida aro fi dzalika maslahatan, kecuali lamun anu jadi guru ningali tina antrian anu dilakukan ku santri aya kamaslahatan anu sejen, nu mana eta kamaslahatan teh bakal nambahan leuwih maslahat lamun dipake teh. Contoh siga kieu ngajajar Ropi, Rijal, Rizki, Jaidan, Ajay, Mamah Syahidan, Agung kapan Mama Syahidan, saya teh, Adila, Jajar, pangheulana teh Ropi ngajajar, ngan begitu dites, ternyata Ropi teh can katalar keneh wae, cek bapak, sanu geus katalar, cek Adila ngacu, abi nu geus katalar, anggeus diheulakeun tungna teh saha, Adila teh padahal Adila diuk pangtukangna, tapi geus katalar. Teu naon lamun kitu daripada hayu we nungguan can katalar di hareup kakala beak waktu. Leres teh? Hah? Kartos teh? Teu naon. Atawa aya kamaslahatan nu sejen. Contoh kelas 10 asupna jam 6:30. Kelas 7 asupna jam 7. Begitu nalar wayahna nu nalar ti payun kelas 10 heula. Da kelas 10 kedah euy ti payun ketimbang kelas 7. Teu naon eta kamaslahatan. Ari kitu mah eueuh leuwihna wayahna we kudu angger kitu teu bisa. Eueuh leuwihna, eueuh bedana. Kabeh geus katalar rata imah kabehna geus katalar. Diuk pangheulana Ropi ai peleba dipanggil Syahidan sok bagian nundutan Syahidan teu naon. Contona eta mah contohna sok bagian nalar Syahidan eta payahna ulang. Duh ieu teh geungeunah ngaji teh ngan karunya nu SMA di Kahambat aduh Pak KDM asup jam 6:30 teh kieu ya. Waktu ngaji subuh teh samporet nya. Nya ngaji nanti kudu jam 3 ke jam 4 atuh. Ke jam 4 anta subuh mun kakarek ngaji teh. Nyakalna ieu. Ini ada Bapak sok nu SMA keluar bisi erek sakarola karunya. Can persiapan can itu ieu can daharnya yang segala rupana. Anu MTS atau SMP bayana bikin kajamkeun oke hancakna bakal jomblang nya leres teh di kumaha disepakatna teh bapak teh can meunang waktu nu ngeunah ieu subuh teh atuh da ngaji ku 1/2 jam ku meunang naon ngarenghap genep kali ge ngeusan meureun ucung kori teh mah ayeuna undang naon kakarek sakieu tuh geus we tetanggungna ieu teh. Tanggungna. Nah, pakadayem atuh asup jam 8 sakola teh gitu. Nya. Sarul mangun asare jam 8 mangeunah ngaji teh. Aduh, tau jam 7 we siga kamari atuh keluar jam genep urang ngaji. Ini mah 6:30 kudu geus di sakola. Kok teh liur atuh. Ngaji mah 30 menit. Hajna atuh tinggal dicaraan we mandi samemehna. Sok ngajarana tuh maneh ngurus santri, ulang ngarebek kungkul da maneh malah ngurus santri atuh dah. Sok kudu ngurus ieu kieu. Nah, teu kabayang kumaha di pasantren. WC hiji ku 10 urang ngantrina beak hareup. Nya. PKDM dah, geus macam-macam wae. Geus we normatif. Kuduna teh sakola boga kebijakan oge jang khusus anu ngaraji di pasantren mah. Ini dikitukeun tuh jadi beda-beda. Kalau mun kitu mah ngeunah carana sok wios anu pasantren mah lebetna jam 7 atau jam 7:30. Mun bakal loba jelema nu daraek ngaji. Weh nya sewe urang mah malah santren. Bener teh kadorongnya. Kan we lah. Penting mah orang terabul ini doaan jami'an